Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Naon ari istighfar geuning. Luas Ki. Laruas na si Galuh teh. Sigana nya demit wae laruas. Kan Aki mah emang dedemit Ki. Naon nu jadi lantaran si Jalu ngecap itu ke Aki. Teu mejang otak Ki panjang jeung bodas di Ki siga dedemit. Dumeh jangutnya. Jadi bantu nyebat dedemit ke Aki. Si Apeng jeung si Acun kursing serengeh. Atuh sanggeus kitu mah eta aki-aki ngajak duanana ka imahna. Sanggeus nepi ka imah gek duanana dariuk ditepas. Sedengkeun aki-aki asup ka jero teu kungsi lila ge balik deui bari ngajengjing teko jeung mawa seupan boled nu diwadahan dina batok kalapa. Aduh teu kedah ngarepotkeun Ki. Keun wae geus kewajiban tuan rumah nu karjo mah Jalu. Tah sok kudu ngarinum heula bisi hanaang. Ceuk aki-aki bari nuna eta teko jeung cangkirna. Aduh nuhun atuh Ki. Leres pisan Ki abdi sareng rencangan teh nuju hanaang. Ditampi atuh nya Ki. Mohon mangga sok. Si Apeng jeung si Acun duanana ngarinum meni sugut pisan. Bener we haranaangna teh. Si Aki atoh nanya si Apeng jeung si Acun nu katenyo narima jeung siga nu teu asa-asa. Eta si Aki teh ngaranna nu teu aya lian nyata Aki Matma. Manehna hirup nyorangan di lamping pasir saninten. Lain ieu teh rek kamarana si Jalu teh. Ceuk Aki Matma tumanya. Ngahaja we Ki ieu mah bandingan manuk. Temal si Apeng. Kitunya. Pantesan atuh marawa bandring. Ceuk Aki Matma bari ngareret kana bandring si Apeng jeung si Acun. Dipiro rompok teh cilmur mana si Sujang duaan teh. Eta Ki teu meureun ger. Temal si Acun. Cinegernya lumayan jauh atuh. Ngaprak oge nya geuning ngalamanuk teh. Mohon Ki bari ulin we ieu mah. Kitu harita si Apeng jeung si Acun nu keur raraya di rompok Aki Matma di handap lamping pasir saninten. Harita teh nepi ka wanci maju sore. Si Apeng jeung si Acun meuni betah ngobrol ngaler ngidul jeung Aki Matma. Malahan mah tambah rame ngobrolna teh. Sabot nyaritakeun kayaan eta tempat nepi ka nyambung atuh kana kayaan nu keur tumiba di lemur Cineger. Ngeunaan kayaan siluman monyet teh nu rek disorag dina peuting engke ku Ustad Muhyiddin jeung warga lemur. Gitu dah lalakonna teh. Nya kitu Ki mata kedeung deui rek mulang rek milu nyorag siluman monyet. Udah kawani geuning si lain jang. Tapi eta siluman monyet teh gede dekengna jang. Bakal loba nu jadi korban mun nyampe jadi disorag teh. Kan aya Kang Ustad Ki nu parantos paham sareng ngajamin kana sagalana bolahyana boh batinna Ki. Samuhun jang. Aki ge uning pecanten kana wawasan jang Ustad. Namun kedah emut jang. Manusia teh teu salawasna jaya. Aya apesna. Mohon Ki ari kituna mah leres. Teras kumaha tuh Ki? Nah kedah dibatalkeun atau warga nyorag sareng Rediwa teh? Atanapi kumaha?
Cek si Apeng ketarik pisan ku kekecapana Aki Matma ayeuna mah. Malahan mah dina pikirna ieu aki-aki teh cenah sigana sakti. Kudu diselesek jero cenah ah. Jeung sugan we bisa diguruan pangabisana ku uing. Itu garentes hatena deui. Si Jalu duaan terek marilu nyoragnya. Mohon ki. Mohon ki. Alus budak ora mah kudu kitu jang. Kieu Jalu kadiekeun eta bandring hidup duaan. Urang jampe heula ku aki. Cek Aki Matma. Si Apeng jeung si Acun silih reret. Terus teu kaleked. Harita keneh ngasongkeun bandringna. Sanggeus dicekel ku Aki Matma, harita bandring teh dijampe. Tuluy ditiup sabot rengse, harita Aki Matma ngodongkang kana si Kisalak nu aya dina batok. Teu kungsi lagi harita Aki Matma metakeun eta bandring. Blesur atuh. Eta si Kisalak ngablesur kana tangkal cau. Sabotkeuna ogoh we mata kaget nu nenyo. Eta tangkal cau teh hancur teu beda ti di bom. Harita tangkal cau hancur seuneu ngabebla. Aki Matma seuri leutik. Si Apeng jeung si Acun gigisik panon. Nah ngimpi atau asli cenah ieu teh. Anjir Cun, asli gitu. Cek si Apeng ngagerentes. Si Acun teu nembalan ngadon olohok nenyo seuneu nu ngababala di palebah tangkal cau nu hancur. Kitu kaayana teh. Si Apeng jeung si Acun nu keur aya di rorompok Aki Matma nu keur ngalaman kajadian aheng. Tamat geuning para wargi. Buku kahiji dina seri Siluman Monyet tamat dugi ka dieu. Kumaha kelanjutanna antosan wae dina buku judul kadua. Pribados nyonkeun dihapunten upami seug-seueur kalepatan. Maklum we nya pribados mah sanes pendongeng tapi nu mikaresep kana seni Sunda berupa dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos ngadangukeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.